Maksudna teh lain nogelo nu teu sadar, nu teu hidang. Anjing. Beunghar tapi irung malu kan. Ieu anjing. Atau hujan teh rasup. Ngomongkeun maut euy anjing lah. Ye, pasti maut mah maksudnya teh ieu. Edukasi ya mah. Ayat sabaraha eta teh? Ayat 11. Otak ulah udang beurang gitu. Daun sih anjing. Oke lah mas, orang Atau kumaha? iya mah perspektif orang ningali orangnya nu gelo oge aya keneh tuang Maksudna teh lain nogelo nu teu sadar, nu teu hidang. anjing meskipun eta teu layak tuang Sehat. sehat we anjing nya Tapi ngomong-ngomong Nugelo, orang can pernah ningali Nugelo maut di jalan. nya meureun Tuh teuing. Aya nu ngurusna atau kumaha nya tuh teh? aya atuh Mata pasti ieu ge nya aya. aya Dengaranna ge jelema tuh. Jelema. Atau ngubur sorangan kan? mun orang di sosmednya atau di berita ieu bau bangke diantepkeun misalkan bangke jelema diantepkeun di jalan kan mah mungkin can pernah aya berita gitu anjing Mata orang nanya. mun beurit ucing mah nya tapi mun jelema mah selama urang hirup gitunya sekian puluh tahun ieu can pernah aya berita nya misalkan eta teh lain dulur urang lain baturan urang tapi kan rasa urang teh nya konfirmasi ka damkar konfirmasi ka puskesmas ka tiang kesehatan kan gitu urang teh bisa nulungan langsung meureun aya petugas kesehatan petugas rumah sakit tak kitu ngumpul maksudna teh nya jelema tuh berai lah. nya boga rasa gitu kan Nya maksudna teh nya lah. Tapi awal-awal pandemi kemarin 2020 nya awal pandemi. Maret Anu pas kerame-ramena udah keur make motor di jalan. loba nu ngagoler ya Wah, emang anjing curang teh. ngagoler sebut covid Wah, covid gitu anya antepkeun deui ku urang teh Padahal- da asieun lho. padahal epilepsi Teuing kunaon da ibu-ibu ditiung ngawa ieu. Nyegang di pasar lah. Ting pingsan ting naon antepkeun ku urang teh. tanya maksudnya teh Dasieun gitu. terus kan orang teh kudu nyaho Naon da teh? takdir orang maut mah teu apal di mana nya ting di WC Berat. ting di jalan ting keur sare Ngomongkeun eta mah euy aduh. tapi kan eta mah hal yang nyata setiap orang kan pasti tapi kan tak apa gitu kan nah, maksudnya teh nya mungkin lagi pandemi kieu tapi ulah langsung dijudge covid corona aduh karunya pisan Nya tuh. pernah orang aya di lain di Bandung sih di luar Bandung bahasa orangnya di luar kota Luar negeri. nah, eta orang pas keur di Baturan sore-sore pas dek balik geus beres asar mun salam eta anjing si Rinu naon cek urang teh PT pihak puskesmas aya jelema anu flu batuk berat gitu nya eta langsung di covidkeun atuh da geunjleung atuh saknya namanya di lemburnya aya naon saeutik teh bring di naon dirempuk gitunya ditinggal ka naon eta mah dibawa orang can balik kene di dinya jalan setengah jam jeung sajam lah geus dibawa ka puskesmas balik deui atuh punten lepat da emang ieu mah flu biasa sareng batuk anjir surang teh karunya teh urang ka jelemana geus mawirang batin atuh euy ih dituju covid nya nya maksudna teh mun misalkan memang bener-bener aya mun aya tim satgas anu menjemput biasa weh gitu ulah wow eta mental oge euy matak loba anu ngantunkeun pas zaman covid ayeuna kunaon sepuh atuh kieu geus mah sepuh nya ayeuna mikiran budakna mikiran dulurna anu di luar lembur maksudna teh nu keur ngumbara aduh budak urang teh keur di anu power anu depresi kan salah sahiji penyakit anu nu berat mah kan tinu pikiran sebenarnya. geus mah lemah sepuh teh fisikna tambah pikiran berat kan loba nu kitu loba nu ngantunkeun teh bukan covid karena pikiran asam lambung naik tes ngembetna ka jantung darah eta maksudna teh aduh nya maksudna tidak menyalahkan maksudnya tidak menyalahkan saha-sahana cuman lebih kalem lah gitunya meskipun aya memang betul itu positif reaktif atau negatif caranya gitu maksud orang teh ulah wah tah batin maksudnya teh karunya gitu ke orang tersebut gitu. Jadi
salian teh olahraga ge urang ge kudu menjaga pikiran kudu tetap dia positif iya positif eta da jadi membawa energi positif oge Iya. urang teh jadi sehat gitu. tah urang we contohna pas gering kamari kan kata dokter teh 3 dokter kan nangani obat yang banyak jangan apa teh obat yang ini banyak cerita sebelum covid sebelum covid obat yang sebanyak ini kamu beli bukan bikin kamu sembuh hanya perda dokter ngomong gitu obat yang paling manjur tuh ada di otak kamu ada di pikiran kamu kalau kamu mau sehat ya pikirlah saya sehat jangan terus ngadoa ke Gusti gitu Iya maksudnya teh. betul. Dokter sendiri bilang obat sebanyak ini tuh tidak akan menyembuhkan kamu tidak ini mah hanya pereda obat yang bisa menyembuhkan kamu mah pikiran kamu sendiri mindset kamu sendiri berarti bener urang teh kudu lober husnuzon jeung tapakur ngaji diri gitu Sadar lah. sadar we. maksudnya teh kesalahan di diri orang ulah wakan nyalahkeun batur nyalahkeunlah diri sorangan maksudnya teh tapakur diri teh urang boga salah naon ka batur ini nyambung si posipa ya nyambung atuh kumaha orang teh kudu sadar gitu bahwa Nyambung. nyambungnya posipa katanya nyambung atuh pasti tah kan geus dijelaskeun di agama oge kebersihan itu sebagian dari iman tah ku Gusti teh dibere makhluk nu leutik nu urang teh nyaho si corona ieu tik eleh ku nu leutik mah urang awak badag oge KB. da cek agama oge maneh kudu bersih ayeuna jargona kan jangan lupa cuci tangan ingat pesan tah eta kan pada ti baheula oge ti zaman baheula oge dituliskeun kan cek Sama agama teh. oge kebersihan itu dari anadopatu minal iman aduh Terus. cakep jangan merokok sembarangan No smoking. Baik kalau marah. masih smoking maksudnya nyata kebersihan itu dari iman emang teh baheula oge urang teh kudu berseka jadi jelema teh cek Gusti teh kudu ngarawat diri urang mun dibere ku Gusti kudu dijaga amanat kan ieu teh dawake saukur injeman tah eta nya ieu teh rupa urang teh juga gitu tapi nu di jero urang teh saha Nah, wah pernah teh apa panjang ini mah nya eta maksudna ieu mah nya intermezzo maksudna teh Tapi bahan, ame sadar urang gitu nya ragana kieu bentukna irungna matana kieu awakna kieu teh ciuga gitu. Tapi orang pernah nanya tuh di jero urang teh saha gitu juga Apa? striker nankatsu nya intinya mah gitulah Mentak orang dibere kieu teh inti namanya supaya orang teh lebih sadar dan lebih strong Betul. sama gitu. betul Dalam orang segala diayaan segala di itu yang mah atuh da meureun, moal rame nya. nya Moal rame. kebencian Maksudna teh, membungar gitu moal aya heueuh, moal aya perjuangan, moal aya urang teh kumaha dalam mun ayeuna kabeh jelema beunghar. Tapi urang teh jadi naon? Nya, terame nya rame saya pikir. dek Kabeh dahar sangsara ente lain mun misalkan kabeh beunghar pas dahar teh pa urang-urang we Gitu. dek meuli mah pa urang-urang we urang beulikeun naon da urang ge mampu nah, kan Urang kumaha mun Pasea, we. ke lamun Pasea. misalkan teh hayang dahar jeung peuteut eueuh nu melak anjing da beunghar da beunghar kabeh anjing. berarti nu beunghar ge bisa pipaseun gara-gara duit ya Bisa. Kalau orang teh pa panas. urang-urang sensitif baik Bang Malik kan non aing ge da boga duit da urang ge mampu Jika tuh pang nyokotkeun itu sarang ngoge ieu nyokot. gitu jadi Allah teh nyiptakeun kanan kiri luhur handap goreng alus teh geus boga gambaranna teu serta merta gitu kan maksudna teh nyaeta cuk urang ge maksudna urang teh teu boga naon Tah, teu boga materi teu boga duit bahagia mah sederhana, Bro. aslinya Teu urang bira. maksudna Urang nempelkeun wae teh tadi kumaha cucutik supaya mantes gitu Mantes. gak tinggalin. Anjing. kan boga pikiran ya Nya, bener Nah, teh. senajan sapat ge eta ti saha ti Gusti kan Ti Gusti. orang bisa udud bisa napas bisa ngisok daek teu ngiceup panon Sok daek beunghar tapi irung malu kan. ieu anjing atuh hujan teh rasup anjing kete nu di payung teh lain awak irung we seueutik Kudu digentengan. ah Silakan. tah nya maksudna teh
kudu tapakur di titik itu Mas. Memang orang Daek mana beunghar tapi panon dina curug gitu kan. yang Korea. Korea eta apalah meureun legend nya. Eta mah sensitif tapi nya urang kudu nyampaikeun. Tapi eta teh sebenarnya nya maksudna lain teka-teki nya tapi memang eta. Yang tidak maksudnya tidak disadari. Bener. Tidak disadari selama meskipun babasana gitu tapi bener ya gitu. Meskipun bodor gitu Ya, tapi aduh berat bos. Ceuli ka handap ka bayang. Ngomong teh kudu kieu batur teh. Gitu. Masker naon? Boga segala Kerupuk. So gitu. Jika ayeuna we sok dina film-film alien kapal ngarapung alus nya gitu ya. Tapi bentukannya juga alien geuleuh atuh nya. Jika pedasnya gitu. Ari awak padahal tempo sirat. segede pedasnya. Sanajan kapal mewah oge di luar angkasa. Tapi dah Orang teh geus Untung alhamdulillah. mana jadi jelema lain jadi alien gitu. ya. Tapi mun mana alien pasti nyindir jelema. Bisa gitu Ih lah. geuleuh janggotan. Ya maksudnya teh orang untuk orang pribadi mah nuhun lah maksudnya teh orang geus dibere bisa alhamdulillah gitu nya. Babah dia benar. Boga keturunan, orang teh dibere amanat. Alhamdulillah gitu kan. Dipercaya insya Allah berat itu sebenarnya teh nya jadi pemimpin keluarga oke aduh berat pisan Karaos. sama yang ini nama maksudnya loba aku dulu bersyukur lah seetik gedena nya syukuri we datoh orang datang ke dunia oge teu moal naon boboraah di kaos atuh da buligir Eta dina Facebook urangnya ninggalinya Naon? itu ting orang mana lah orang Thailand ting orang mana si ibu kasur emas geus puguh hari Petik, reuceman reuceman. gitunya gitu kan kursi ge emas ini dua begitu innalillahi geuningan gitunya tinggalkeun we eueuh tapi aya dikuburkeun da aya nu budaya nu dikuburkeun orang mana gitu eta teh aya oge ningali orang Mesir eta Firaun kubur kabeh jeung hartana. mana si korun si kakubur baturana sih Sikirun. nya eta lah maksudna ya Aduh, berat ngomong gitu maksudnya teh bisi sensitif batur mah kan jadi mana so tau henteu urang mah gimana ngomongkeun urang gitu kan ieu mah ngomongkeun urang nya ampun paraun lain hayang ngomongkeun Suka jadi pengetahuan. lain orang nu paling bener henteu maksud teh nya ieu mah urang gitu kan maksudna teh duh sensitif maksudna teh berat ngomongkeun kitu cuman da hayang gitu ngomongkeun teh cuman orang teh kan mikir ya tata dia ge mikir aing sok dek ngomong mikir kitu atuh bisi Untuk mikir apa deui wae. tapi dah bener sok dek neangan berita nu gelo teu dikuburkeun mah Setan pernah ningali. kan tadi nanya gitu anjing Pernah nanya apakah diurus ku dinsos gitu. nya pasti ya tanpa Apakah ada pemakaman khusus nu gelo? Karena tak apa gitu. Sudah nanya, oh bisa di komen. oh Ditulis. nya bener Karena tak soalnya apa. orang tak apal tapi Anda juga kan sanya orang mah pasti aya nu nangani Ya. dek nu gelo dek nya saha oge gitu kan emangna beurit sia teh dialungkeun ke jalan Tapi mau ningali ucing mau apa dipanguburkeun ya? nya lah Ya, tuh, tapi lamun di urang. kela tongakan nu gelo urang kan nu teu maksudna nu sadar maksudna kumaha lain sadarnya maksudna nu biasa oge mun misalkeun urang maotna di sisi jalan mah kan komo misalkan di daerah batur kan ngomongkeun maut euy anjing lah pasti maot mah maksudna teh ieu edukasi ya mah aduh kan tadi ngomongkeun nu kemana ente teh ngomongkeun nu gelo kan pasti aya nu nalangaan Urang teh asa agamis itu. nu nangani tah ieu ge tong wakan nu gelo urang ge nu biasa misalkan urang maot di sisi jalan da pasti aya nu nangani meskipun di daerah eta eueuh dulur eueuh batur gitu kan pasti aya nu nangani aya nu nguburkeun mau mungkin di sisi jalan jadi bangke gitu ya. Jika orang mah aja film Roma Irama. Ini mau ka beulem di imah dipanguburkeun. ngubur Sanajan batur lagi. batu Katanya nu ngabedakeun urang jeung sato, tapi sato ge nu nguburkeun babaturan. apaan di urang mah di mimitina oge dulur di Adam kan pan di urang mah teu ieu geus diajarkeun bahwa
nya selama kan kabeh dulur Dulu. gitu. Nya cuma meureunnya eta mah balik di kadinya meureun. Baik deui. Ka mana? Caheum. Balik deui. Ciroyom. Balik deh ke Jadi ka Ciboyo, Kosipa balik aja. deui. Balik deui ka Baik deui Kosipa. ka Kosipa. Tah itu nu lirikna oge kan. Nyiar nombokan kakurangan, gaji sabulan teu nyukupan. Tungtungna guda gade, bari jeung capek hate. Barang geus numpuk di pagade. Tuh. Geus jelas eta lirik Pak Haji Ayat almarhum sabaraha Datuk. eta teh? Ayat 11. Ketika numpuk di pagade gitu teh coba nungguan lelang teh. Pasti. Nu tadina HP juta-jutaan jadi ratusan ribu. Nu tadina emas juta-jutaan jadi puluhan ribu gitu kan. Nya aya we gitu. Pep aya naon nanti pengepul naon ge meureun. Aya tuh. Da si penggadaian oge mung rugi atuh geus ngaluarkeun duit. Padahal urang hayang milu lelang pegadaian gitu teh. Daftar ayeuna mah teu bisa sagawaya. Oh daftar. Baheula mah kan asal datang ke penggadaian nanyakeun ka security ngomong ka orang jero. Tanggal saanu Oh nama invitation gitu. saapa urang mah kitu. Kudu daftar. Karena amin kumaha nya meureun aya sebab akibat. Makana jadi kitu oge gitu. Apakah jadi rusuh gitu gara-gara aya lelang apa orang-orang Bisa online oge meureun namanya. meureun teuing sih teu apa maksudna teh. Jadi urangnya nya pernah baheula oge maksudna ka panggadaian teh ngaradoho gitu. Wah, sugan we aya HP murah halus keneh. Reng ka panggadaian ngomong ka security, "Oh, aya, tapi kaping saanu." Akhirna namanya kapilahan nek batur gitu. Matak ulah udang beurang gitu. Daun sih anjing. Kamu pada subuh mah Di dibacaan aduh. tah urang rek nanya ieu mah di luar Kosipanya. Kunaon aya mitos cek sepuh urang tong hudang beurang bisa dipacok ku hayam rezekina. Tah kata-kata dipacok ku hayam teh naon sih? Nu selama ieu teh. Tuang teh lur, tuang teh cep kudu sekep. Bisi sanguna ceurik. Tah filosofina di mana? Nya. Namun sangu cerik mah lebar meureun da sangu teh menang beuli. Tong cicing dina lawang. Halangan. Bisi nongtot jodoh. Tah eta nu kudu urang dibahas ke episode selanjutnya. Wayahna we lur mukaan heula. Mahal paririm. Ame batur teh nyaho gitu. Maksudna urang teh kudu hal-hal yang gitu teh meskipun tidak benar nanti menyampaikan, maksudnya bukan tidak benar meskipun tidak tepat, kurang lengkap, cuman setiknya orang nyaho. Menurut orang lah. Menurut orang lah maksudnya teh siga kunaon sih kalau teh ngomong gitu nya paling sakitu aya nama punten sagala rupina bisi aya kalepatan tina cairesan arurang tiluan ieu mah sekedar hiburan menurut urang hiburan gitu nya mudah-mudahan aya leresna mun teu saena di skip we kitu nya panginten sakitu pangersana ti trio cucutik tepang di lain waktos panginten mangga orang darwe aya nama lah Keheula jadi kepada cutikers jangan lupa cutikers like, komen komen dan subscribe. dan share juga ya Kata Tanggi. Meh naon eta teh? nya me apal we Apa we? bahwa aya Sugan manfaat gitu. di Indonesia teh trio cucutik gitu Sugan teh meh ayaan. eta mah teuing eta mah euy teuing eta mah bonus lah eta Tong mah. orang Indonesia atau orang Sunda we. Orang Sunda Centang pengerti kabeh bahasa Sunda. kan kayak translate Insyaallah kayak aya subtitle Hmm. ya insyaallah Atuh aya nama ka Kosipa dewe atuh nya. Mangga siap jiwa geus beak gadekeun kabutuhan teureun keur listrik jeung sakola unggal bulan teu
warahmatullahi Atur nuhun wabarakatuh. sampurasun. Wilujeng tepang deui.